Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda, pangajaran nu kagenep, masih nu kagenep nyaeta miara lingkungan. Anu bakal dibahas nyaeta ngeunaan sajak jeung prosa. Mugia urang sadaya aya dina kasehatan sareng lindungan Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalajengkeun pangajaran bahasa Sunda dina dinten ayeuna. Dikhususkeun kanggo kelas 5 SD. Urang kawitan wae materina. Tah, nu kahiji ngeunaan sajak. Minggon kamari tos dibahas sakedik nyaeta sajak teh disebut oge puisi. Sajak teh nyaeta karangan anu ditulisna dina bentuk pada. Pada teh bahasa Indonesia nama bait. Teras di mana posisina sajak? Nah, di puisi Sunda aya dua rupa. Nu kahiji aya nu kagolong puisi heubeul nyaeta puisi buhun. Buhun teh baheula di antarana pantun, sisiniran, kakawihan, jeung pupuh. Tah, nu kadua aya nu kagolong puisi anyar nyaeta sajak teh. Jadi sajak kagolongna puisi anu anyar. Dumasar kana asal usul sajak mangrupa karya sampeuran nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Jadi asal nama ieu teh dicokotna teh ti sastra Eropa. Nah, salajengna kumaha aturan sajak? Tah nu kahiji urang tangtukeun heula temana atau jejer. Jadi tangtukeun heula naon nu bakal dibahas. Tah nu kadua kudu milih kecap. Kecap teh kata. Bahasa Indonesia disebutna oge diksi. Jadi tong sampikeun aya kata-kata anu teu sesuai sareng aturan sajak eta. Tah, nu katiluna make bahasa nu singket jeung jentre. Jentre teh jelas. Tong sampikeun bahasana papeulit teu kahartos kudu maca, teu kahartos kudu ngadangukeun. Salajengna unsur-unsur sajak. Tah, aya adegan lahir nyaeta wangun sajak. Kaduana pilihan kecap. Nu katiluna imaji. Nu kaopatna purwakanti. Jadi purwakanti teh padekeutna sora kecap. Kudu diatur dina ngadamel sajak. Nah, aya adegan batin. Batin nyaeta tema pokok pikiran nu aya dina sajak. Nu kaduana sajak teh kudu aya rasa. Jadi mun masakeun sajak ngajiwaan isi sajakna. Kudu ngajiwaan kana isi sajak nu dibaca. Nu katiluna wirahma. Wirahma teh irama atau tempo. Jadi henteu asal maca. Jadi aya istilahna teh aya halauna terus eureun heula sakedap ditinggikeun sorana dilaunkeun eta tempo atau wirahma. Salajengna aya amanat. Amanat teh nyaeta pangajak kanu maca sajak. Jadi dina tema anu dijieun naon nu rek disampikeun amanat dina eta sajak. Tah, kitu. Janten pikeun mika hati maksud sajak tang teu baya urang kudu nyaho.
nyaho heula kecap-kecap anu denotatif. Denotatif teh sabenerna sareng konotatif. Konotatif teh kiasan. Jadi teu salabena anu dina sajak teh maknana denotatif, teu salabena maknana konotatif. Supaya nyaho amanat naon anu rek ditepikeun ku nu ngadamel sajak eta nu panyajak. Tah salajengna prosa. Prosa mah benten sareng sajak. Prosa mangrupa karya sastra anu nyaritakeun di antawisna teh aya cerpen, carita pondok, aya novel, aya drama. Jadi nu jelas mah pasti langkung seueur tibatan sajak. Sajak mah istilahna dina sahalaman pondok-pondok kata kalimatna pami prosa mah langkung panjang. Tah, prosa teh nyaeta karangan bebas anu bentukna paragraf jeung basana runtut, jelas jeung alami. Janten teu aya istilah-istilah anu maknana kiasan atau konotatif siga dina sajak. Prosa teu merhatikeun irama. Jadi macana ge teu kudu istilahna teh nganggo irama. Jeung penulisna biasana teu boga batasan kecap keur ngawujudkeun pamikiranana. Tah, sia kitu. Mung sakitu nu dibahas ti Bapak, mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.